atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mak sampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun beusi pakir kulantaran di dieu teh aya min aja imlakin beusi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun beusi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang kurang gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah gecan boga iya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mau besi susah lah ka ditu tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlak besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun kepada kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna ye nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian aranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji Eselon hiji sekian, eselon 2 kasih, eselon 3 sekian, eselon 7 sekian. Emang aya ge diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah geus beusi teu digaji terus bae digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asal dipecat aing mah ke gaji eueuh aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa we tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka tahu kadar ieu cek Kangjeng Nabi hei kafir-kafir kadar ieu
seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil. Oh, nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum. Kaulah bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh. Maneh teh ngomong nang di pangeran. Yo, aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu. Dengekeun. Aya sabaraha Ahmad? Aya 9 bakalna. 5 jelas. Nu 4 samar. 5 jelas, 4 samar. Dijieun di 2 ayat. Coba kumaha man? Cek Abu Jahal, kami aya ngadengekeun instruksi ti pangeran. Ya, dengekeun nya. Mana? Nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a. Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh. Nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik. Oh, sugan teh naon mah sia menyinggung aing teman-teman. Ulah aya ngamusyrik-musyrik. Kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran kieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uza Manat Lata. Kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek yana gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu. Ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae. Justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik. Nomor kedua wa bil walidaini ihsana ai ahsinu bil walidaini ihsana. Nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab meunang indung bapa urang. Bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres ti kelebu. Sorry sia nu mana nu ti kelebu tah beres ngandung. Apan eta mah mawa maneh 8 bulan galibna bayangkeun kok. Naek kana puyeng, naek kana ceuli tarorek, naek kana irung, naek kana bibir teu ngeunah dahar, teu ngeunah nginum. Nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana, neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah. Neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah. Neuleuh jambu ngora pasti ceknya nangeunah, neuleuh tai ngora pasti ngeunah. Masa nu ngora-ngora lah. Eta kan diicip-icip. Kunaon eta? Aya manehan kan di jero. Terus 3 bulan, 4 bulan rada deres, mulai rada ngeunah deui dahar. Deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil, ieu keur ngandung. Pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung. Di kondangan dia itu ulah lah cek bapana. Emang kunaon gitu ulah ibadah deket ya ulah deket ge. Emang kunaon gitu besi kuku mah meureun di jero anak lain. Emang kumaha teu bagus kadeuleuna. Kunaon gitu lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendam deuleu di tukang geus bagusna. Nu jelas pan lain kitu. Nu jelas lain kitu deudeuh ka anak besi kaganggu.
dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero, dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero, dek sare dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung kene geus diperhitungkeun ku indungna. Masya Allah, mulai ku hari ke-9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara dua pae hirup jihad jana. Ya Allah ya Rabbi, embung disesar lantaran aya lawang nu khusus nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta, sedangkan ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae. Zolim dokter nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak. Alamun geus mesti terakhir kakarak masalah lawangna teu bisa teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas. Sebab waktu asup nama leutik kunaon keluar jadi gede. Nah ieu melebihi kapasitas. Tapi ka kawasan Allah ja keluar bae. Keluar bae. Nu asup mimiti leutik keluar gede, masalah. Masalah teh kos ulah jadi pikiran ulah. Urusan ka kawasan Allah tambah. Warinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan semadi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir ku otak coba aduh langsung nyusu menang sababaraha peuting mah 2 nu nyusuna. Seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan tah mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak. Bayangkeun indung Masya Allah terus beki gede beki dedeh beki nyaah beki gede kuari terus bae di isangan di pandian. Waduh eta indung ya Allah ya Rabb. Bapakna neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah. Bayangkeun indung bapak emang kumaha gitu. Ya Allah ya Rabbi. Nah, kuari geus mulai leng-oleng kokorondangan dan lain sebagainya tetep deh. Mana sing hade budak beusi kahau. Sing hade. Eta kan ku deudeuh-deudeuhna. Sing hade konsian emang kunaon ditu di tukang empang pan kayak ngajebur ka empang deui. Kajenting bapana ka empang asa ulah budak. Tolol teh indungna deui ngomong. Emang kunaon gitu, bongan. Nah, pasti aya nanaon ye. Pasti aya nanaon ye. Sekali dia coba ngomong, dah, budak ulah ka empang. Ai bapana kajeun kena kejebur. Nah, emang kunaon gitu. Tilok balik. Berarti nyandung. Ya, bebeja keur nyandung. Di mana aya lalaki bebeja nyandung? Atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana aya ginian. Ngomongna atuh lakos ditu nu tenang atuh. Mun sih ngomong sok kitu, Bang, tenang lo. Budak. Hese ngomong jeung nyandung mah. Teu kaharti kitu kurang. Berekat. Aduh. Lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge. Hayang nyaho jati diri urang nu aslina nyandung. Beres nyandung, mulai guys. Tuh, deuleu setan datang. Nyaho aslina urang setan berarti. Padahal eta kiai tetep ku pamajikan di setan-setan. Tuh setan datang tuh. Eta nyaho aslina urang. Cangkilan kiai di setan-setan ku pamajikanana atuh komo tukang karung mah bae juri geledegan. Aduh geus teu kuat karo jandung bagus. Di setan-setan di juri-juri kurang asli na urang kanyahoan ku ari. Oh berarti aing setan. Tah maleureun-eureun ngomong mah maleureun-eureun tilu bacem. Hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna. Ti isuk datang ka sore datang ka isuk ge moal putus. Nomor kadua nu susah nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus. Nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus.
Pala ya geus. Anggeus paeh eta geus. Nah, hiji Allah tusyriku bi syai'a. Nomor kedua, bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong dan lain sebagainya tetap deudeuh da ka anak bae deuk ka mamana ge moal anak deuk ka mamana ge kela besi anak aro anak we ya anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini ihsan sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapak ridho Allah moal ridho ridallah fi ridal walidain masyaallah. Dua nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a. Nomor kedua kaindung bapak teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana. Nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur. Atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunya teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikan wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dia teh aya min aja imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaran atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang kurang gitu lah can mapan dia besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta. Nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh cukup 2 emang kurang bayangkeun coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah iya imah ge can boga ieu motor gan kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mau besi susah lah ka dituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah. Kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elatna min imlaq besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum. Emang na urusan rizki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun pakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut teu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian naranjeun kabeh wa iyyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian urang makan kurang percaya ka Gusti Allah
kurang keyakinan ka Gusti Allah. Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian. Wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji eselon 1 sakian, eselon 2 kasia, eselon 3 sakian, eselon 7 sakian, emang aya diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan 1 sakian, 2 sakian, 3 sakian. Eta keputusan. Tah geus kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati. Padahal bupati ge menangieun Allah, paeh saruanya lagi. Tapi kurang percayaan ka itu. Aduh, aing mah geus beusi teu digaji dek terus bae digawe pokona beusi teu digaji. Rempan. Aing teu asup di ngaguruan, asalna dipecat aing mah ke gaji eueuh. Ayat Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing. Sugan boga kasieun henteu. Teu salat atuh biasa-biasa bae, tenang-tenang bae. Kalem-kalem bae. Teu puasa tenang-tenang bae. Tapi ku Allah dirizkian bae. Tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah. Nu mantak ipis jasa iman. Entek terus aya pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ke Allah mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan ke Allah setik supaya pol ka Gusti Allah engkena boga pol ka Gusti ini berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah mandak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah kuari aya diurus ku Allah rizki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal geus deuk ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek pamajikanana Kak pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh Kak ngojek ge sarua atuh kurang pasrah ka Allah pasrah we ka Allah capoe dua poe Kak ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae kieu bae tuh Kak aya geus kos kieu urusanana kakak-kakak tuh ka Allah kula mah deuk balik itu ulah balik bang manggodan aing butuh pangkasia tuh aing dibutuhkeun cek nyana aya di paraban teu eta aya paraban urusan Allah aya butuh urusan aing puyeng cek nyana ieu kakak eta kudu ngaji deuk nasawuf deuk norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka aya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba ieu mah carita nu luhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliangan memehna nyana zuhud geus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi Assalamualaikum salam maneh datang ka mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu ulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu ulama sakitu
cek Marupil Kurgi anjingku lagi kos gitu ambo cak Abu Yazid anjing kos gitu di negara kulama ayah bayi di dahar bayinya ada sabar paling ngelem tak anjing kos gitu berarti mana yang mazuhud ke karang ke kos anjing ya Allah atau kudu kumaha kieu hebat ulah hayang kana dunia di mana aya bikin kebatur di mana eueuh sabar atuh pae cekeun ada ya berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid Al-Bistami jeung Ki Marupil Kurhi eleh luhur dina zuhudna ku Marupil Kurhi lantaran cek Marupil Kurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sesana bikin ulah datang ka diendekeun di imah eueuh sabar deuk sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun made teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid Al-Bistami wah taat kula ka anjeun ngaguru nu mantep tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid Al-Bistami Marupil Kurhi mah misah Junaidil Babagis Sri Sikti ngahiji gitunya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul aulia Masya Allah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung mah 2 poe 3 poe geus mulai rada kaluar kesang tis 4 poe geus leuleus geus kicep 5 poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena jak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud hayang anu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun henteu teh geus hayang nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku makhluk hayang dibere langsung bae ku Gusti cek ya mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk enggak saya kadalapan teh can aya keneh pandang telat amat cek kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti iya ka makhluk mah dengan ka Gusti mah pandang nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah paeh tapi kumaha Gusti bae endahan kieu ilhamna ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh luhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasak berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanah enggak itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya oh nyana ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang oge ka kota sejuk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran di di dahar itu seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusia tah abdi nu teu resepna mah aya langsung ti Gusti gegedebug kitu tah mun roti-roti bug ka handap emang pikiran urang ge kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah di mana encan wajar jadi wali aing ku ari mah ulah wakazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren teh ngan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu teh ulah waka
ulah wa ka gunung ka leuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali nikung sia ayeuna neangan heula guru neangannya na guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi. Jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa. Nu bodoh mah pan ari anu pinter mah beureuh rezeki mah geus dibagi kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa. Boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok. Tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing da kan. Urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak. Eta mah percis teh mah ongkos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik urang motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah ige supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kajeun ku kumaha kajeun teuing nya di Trisakti di UGM misalnya yuk kuliah, mana selain kuliah ada kuliah lah pokoknya guys. Di mana tuh di IAIN misalnya terus mal bisa. Lain jurusan kawalian tambah hanya ilmiah. Jangan praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan, ilmu kawalian sekolah. Tetap kudu mondok. Ya bisa. Ada guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Syekh Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing nanaon encen ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh luhur abad sih mau parah urusan ada jeung Gusti Allah abo murigak bulunya lagi digak bulu tapi tetep can percaya cekna mainnya Allah ngobrol jeung nyana urang lamun nyaritakeun kawalian teh kos kitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa kitu can percaya coba aing dek mempercayakan aku supaya aing yakin ternyata di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama dokter teu percaya ka aing murid berangkat ayo dek ka mana ngayakinkeun sia teu yakin ka aing kan kanyahoan buki sieun bae. Ayo. Ndek ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep dah. Atuh. Kedatangan ku Ki Ma'rufil Qurhi pohar jasa. Cari. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ke ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Daharlah tiluan nu boga imah Syekh Ma'rufil Qurhi jeung murid anyar zuhud bantat teh dah cek Syekh Ma'rufil Qurhi dah ka muridna kan lamun can aya izin ti guru moal dahar begitu Syekh Ma'rufil Qurhi ngadahar sate hiji ngahanum lagi didelegan kuduaan pan teu di daharnya ngan hiji doang dikuyah-kuyah ku Syekh Ma'rufil Qurhi endah dikadoakeun ke sekolah bade pamit bae sok dahar kula pamit atuh geus pamit tinggal nu duaan urang cenah ieu ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar urang ngadahar dilojokeun ieu pan teu beres sih berarti sate
teu beres ya kajian ku kumaha ge sebab Syekh Marufil Qurhi mah lamun beres mah sok dahar bae coba urang tes datanglah ke tukang sate Waalaikumsalam ieu sate kan geus dibayar oh masalah sakieu teh mena nang di mana menang meuli nu bener ya bener dang meuli nu bener ya urang mah lain lalagan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek ieu embe naon nu sabenerna pan bisa marah gitu kula ya kula kadatangan guru kula Syekh Marufil Qurhi kemudian dahar aduh eta satena kunyana diicip-icip jadi balangkeut teu mungkin lamun ieu teu bermasalah Masya Allah hampura cenah kula can tukang sate emang kurang gitu embe paeh ku kula di sate cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah guru urang embe paeh teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan pan urang mah eta mun lamun urang mah terus bae ya urang kadahar bangke kan tuh atuh pati bangsa beungeut-beungeut ku sate teh jangan apa atuh teh jarang urang biasa bae deuk bangket deuk naon pokona mah 15 tusuk aduh atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona jadi kulah yang gede untung aya embe paeh anyar kanyahoan lah geus bisa teh bae guguran datang ka Syekh Marufil Waalaikumsalam deuk nyaritakeun embe paehnya ceun geus cakudi bae teh cak muridna teh cak muridna mama geus kula yakin ka mama yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ngaguru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha aya atuh aing mah ngobrol terus ya Allah wayang cenah aing kos kitulah kutubul aulia lumantar geus hese jaritakeun ada nyana komunikasi terus bae jeung Allah menginum sangat dibejaan ku Allah dahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya mentak sok aya ngahuleng bae dahar ge kieu bae engke beusi di lembur urang anu ngahuleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jasa nu bodoh masa dek dijadikeun wali bodoh mantak mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren teu bisa tuh basantren cenah masantren modern teu bisa masantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah jangan ramekeun negara urusan politik da jurusan-jurusanana urusan agama ngan endeup ngajurus ka derajat mah salafi teu bisa di modern lain ulah modern teh ngan sebatas beung naon bedana jeung SMA jeung asad daun bedana sarua tah mah ngan beda ngaran dong sanawiyah eta doang beda da sakit sarua jang derajat mah tetep we ngantren ieu besi sing hade di lembur-lembur urang aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya masantrenna di mana heula sabaraha taun masantrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyahum apa wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deukeut bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deukeut ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti bae sih pan aya nu kieu ye jelema teh anu kieu aya anu wani nonton orkes teater lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mambu aya nu kos kitu anu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka tah mah jelas ieu mah di deuleuh lah nya kayak anu teh we aya anu teh oh aya moal emang bener loban wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun pan aing di ustad-ustad ku batur ih
iya usah aing teh kiai mah aku nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokokna mah ya Allah tak eta teh kos kitu neraka kene sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia tuh gitu kan nonton TV teh aya di loba jelema embung mun kieu bae haram giliran di kamar kieu bae seorang tenang sorangan bae di kamar blontak kiai tolol jadi aing mah dzoharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu gitu ari dun loba jelema mah mun ka HP ge haram ya haram eueuh jelema bae eta loba teh kiai nu kos kitu loba teh kiai loba aya bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah heula ieu mah kiai aya dinu loba jelema yang murid embung tapi sorangan boh tak eta henteu wa mabaton madzohar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah bakos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebre nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti kerlobaan kersorangan akur bae nu dipake kasira Allah sedangkan Allah mah nuleukeun teureun godin Allah mah sugan aya nundutan la takhuduhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja urang di bos mah bisa nah bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur teuleuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los masalah teu kadeuleuh cek kana teh eta mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos eta mah henteu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek ngabunuh maneh kawak-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya namae ngaganggu ka nyana bolo nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ieu nu liba nu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek ngabunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali mangga model kumaha ngabunuh deui qoad ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bodoh mun di negara Islam ku ari nu murtad bodoh mana deui rajmil muhson tak iya nya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson aya ge puluh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian saenggeusna merasakan nikmat ndak ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal waris zina jeung nu sejen ta eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah tah manu kos kitu ya na inul limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyinu lima tadi nu geus dicaritakeun wasaqum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq nah ieulah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun coba berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam.